Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun anu masih standby di channel Rumah Idaman Sultan. Nah, kali ya abdi dirancangan ku host sareng PIC na. Oke, sekedap jol main muka wae kayak heula. Sieu teu da Sambutan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Danu. Abdi Andi. Oke, si Akang mah engke, kayak heula sakedap. Ieu teh nuju di mana heula? Ieu teh nuju di Komplek Unpad, Kang. Komplek Unpad. Daerah nama tiasa ti Cigadung atanapi ti daerah Dago. Daerah Dago gitu nya. Jadi itu nyayogikeun unit konsepna Pri desain. sakedap nepangkeun heula satu acana hatur nuhun ka Ibu Bapak Teteh Akang anu ninggal video ieu sareng setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Bade disebatkeun channelna. Rumah dijual cepat. Abdi dirancangan kararasan sareng Akang mangga tepangkeun Kang. Sareng saha itu? Saya sareng Dindin, Sareng Kang Dindin sebagai di dieu teh PIC di lokasi. PIC in-house atau napi In-house. Chrome Bang Internya Iya, Chrome di salah satu project. Naon ieu namina tadi Pani? Projectna teh Villa Gandaria. Villa Gandaria. Ieu teh kalarasan posisina teh aya di wilayah naon tadi teh Kang? Cigadung. Cigadung. Tapi sayap dago ge teh lebat kenehnya. Sayap dago golf. Dago golep ieu teh nya. Dago golf. Da, sahasi orang Bandung tuh ninga dago golep pasti aru ninga gitu nya. Tah itu abdi teh yang ninga selling point di dieu teh Kang caketna ka mana wae Kang. Sepertos kieu ya Kang nya contohna nya. Pusat pendidikan anak, pusat perbelanjaan anak, pusat peribadahan pariwisata gitu. Sakedik we tong seueur-seueur. Anu terkenalna di dieu teh. Anu terkenalna di dia banyak ya seueur ieu wisata dago sih. Wisata Dago. Buncrut nya, Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, Kang. Kalau buncrut nya, Kapuncrut dago Dreampark juga nimpak gitu nya. iya mah Kang salangkah ka golep, Kang. Salangkah ka golep. Abdi teu naroskeun ka dirinya kasih Akang abdi naroskeunna punten ya dipotong. Tah ieu teh langsung we Kang nya kana titik poin ieu teh nyayogikeun unit teh anu ready di dieu teh sabaraha unit Kang? Inden da nya posisina nya. Inden. Inden. Itu kalarasan aya sabaraha unit? Totalnya 5 unit. Aya 5 unit tapi unitnya 2 lantai sadayana nya. 2 lantai. 2 lantai Bisa sadayana. free cost technician. Sambil jalan tiasa Kang nya. Sambil hoyong ninggal. Ieu ge nuju progres Kang nya. Mohon. Ieu mah tos aya nu ngagaleuh nya Kang nya. Mohon. Tah ieu teh konsepna nyana konsep naon Kang? Dina segi bangunan teh, desainna teh Konsepnya sih modern sih, Kang. modern. Modern. Tropis ganya seueur tatangkalan dia hararejo nya. Tah luasan tanah di dieu teh rata-rata di 100 meteran langkungnya. Mohon 100 sampai 120-an. 120-an. Pokoknya mah variatif ya, Kang. Mohon. Tah teras ieu ge lebet ka dieu teh jalan teh ti jalan utama teh eta pangintennya jalan. Mohon di Cigadung Raya, Mohon. masuk Jalan Rancak Kendal. Mohon. Sabaraha menit tah Kang di Cigadung Raya teh? Kira-kira 1 menit sih. 1 menitan nya ka dieu teh. 1 menit, Pak. Aya promo teh aya Kang di dieu teh. Promonya sih kita 2 unit pertama itu harganya 1,75 itu udah all in, Pak. Jadi harga teh di 1, eman we nya. Ya, satu eman lah gitu nya. ya. 1 eman. Terus dan memang ieu legalitas teh tos split sadayana. Tos split, tos IMB udah ready sih. PBG-na tos aya perizinan bangunan gedungna nya, Oh. tos aman pisan gitu nya. Ieu teh asa direview Kang. Biasa. Biasa bari ditinggalnya. Ieu mah contohna bumi anu tos di custom tapi sanes standarnya ieu mah nya. Murah lebet. Ieu Kang karpot teh mung cekap Kang samotoreun nya. Sa mobil, Kang. Samotoreun tuh kan abi ngalinur kan. Samobileun Mobil, sareng motor. samotor. Tah ieu ge bangunan teh langsung aya tanggaan nu nyambung ka luhur. Mohon. Pak punten ngadamel konten ya Pak. Payung ka luhur tiasa. Yang ini rencangan. Tuh, terus aya tanggaan ieu teh. Ya, tangan ge tos SNI, Kang, ya 60 sentian. Tah ayeuna urang tinggal contoh bumi anu nuju di progres ieu nya Kang nya. Anu tos custom ya, Kang. Custom. Da standar nama. Ieu teh payun lebet ge memang tos di custom Kang nya. Kahoyong-kahoyong nu ngagaleuhna memang sapertos kieu nya. Mohon. Ada tambahan kamar itu. Kalau standarnya sih tipe 70. Kamar tidurnya 3. Kamar mandi 2. Kamar tidur 3, standarnya mah kamar mandi 2. Udah. Untuk ini banyak kayaknya. Ini 4 4 kamar tidur. 4 kamar tidur. 4 kamar tidur.
Ini space-nya cukup luas. Ya, long space open Seperti space. biasa. Jadi memang bumi-bumi ayeuna gitu kan dapur kita saaya ieu teh. Ada mah sareng ruang tamu itu merengangnya. Oh, biasa. Ruang tamu. Udah Ya, masuk standarnya ya. udah masuk standar Ini teh ieu standar taman dapur kayak gini. taman pengkarna. Udah include ini apa kitchen set bawah. Set bawah. Oh, udah ditutupin. Iya, nanti bawa aja. Iya space ruangan pengkarna. Ini mungkin buat taman dalam rumah gitu ya. Taman sih. Taman dalam rumah tapi udah memang disesuaikan we sarang naon diperyogikan ku ibu sarang bapak di dieu mah nya. Ayeuna urang cobi ninggal nu Kamarnya. ke kamar mah enggak. Ieu teh kamar sanesnya. Ini kamar. Iya kamar mandi. Kamar mandi. Ah iya Kang. Iya kamar tidur atau ruang keluarga. Tempat tidur. Kamar tidur. Iya kamar tidurna memang nu tadi katinggal ka taman pengker. Nah, ieu teh kamar tidurna. Jadi ini bikin jendela gede ya Kang ya. Iya, betul. Biar pencahayaannya yang terang gitu. Maksimal. Iya. Nah, ini orang tinggal di kamar mandi nah. Udah bingung itu lantai hiji teh langsung nerekel gitu tah. Iya. Kamar mandina. Oh iya kamar utama pangitannya. Oh, ini kamar utama. Iya kamar utamana tapi terus aya balkon di payun. Mun teh can direlingan, ieu kamar mandi lebat kamar tidurna. Teh ieu kaya balkon ieu teh. Iya balkonna. Di dapat railing nggak Kang? Kayak panyangga Oh, dapat. Oh, dapat railing. Udah jadi tersafety. tersafety. Ya, Ya, nanti biar Iya teh bangunan teh karena di custom 3 lantai Kangnya. kalau iya custom itu nama rooftop di atasnya. Ada rooftop satu di atas gitu nya. Rooftop nih ya. Jadi untuk ruangan yang memang yang di lantai 2 yang resmi mah yang ini ya. Iya. Yang di atas cukup buat rooftop Bukan, berarti. Kang, ini lantai Ini satu. ruangan lagi, Pak. Oh, lantai 2. Ini, Penasaran. ini tuh ruangan satu Kang. Oh, ini tuh ruangan satu nya. Iya. Bukan lantai 2 ini teh. Jadi rada ngatok ya. Iya. Ayeuna ka dieu weh. Tuh aya si bapak nu di damelan ya teh. Geuneh. Biasa. Oh, ieu kamar mandi ieu teh. Biasa Pak. Anu ngamanfaatkeun Itu biasa gudang. di desa gudang ieu. Jadi ini mah memanfaatkan tangga space kosong ya. Ya. Jadi untuk kamar mandi juga bisa ini teh. Bisa. Cik ayeuna urang cobi cobi ka luhur. Tadi Pak punten ieu Pak ngawagal Pak. Tadi Kak. Aduh. Bismillah. Oh. Bismillah. Ini konsepnya sama-sama kayak lantai satu ya Kang ya? Open space jadi. Sama. Ini 4 kamar tidur. Janten nu tadi dicarioskeun teh ya. Ngangga 4 kamar tidur. Di lantai pertama tadi teh kamar tidur 2. Ayeuna ieu di lantai kedua ge aya kamar tidur 2. Oh. Space-na tebih benten. Nganu ngabentenkeun teh hiji. Ada balkon. Ya balkon di dieu. Ya. Ya balkon di dieu. Itu pemandangan anu taman belakang teh anu tadi. Tempat berjemur jika orang bule Kang. Ieu kangge naon namina teh? Ventilasi udara ge pencahayaan maksimal kalebetnya. Ieu teh sakieu katinggalna aya urang ninggal payuna. Oh itu tangga kangge ka rooftop Kang. Kangge ka rooftop. Ieu kamar mandina. Kamar mandi itu request aya bathtub. Oh, minta betap. Minta bathtub. Jadi agak luas ya kamar mandinya. Iya. Untuk standar kamar mandi itu udah dikasih shower, Udah dikasih shower, kloset duduk, water heater. water heater. Iya. Oh dikasih juga itu Udah free. include. Oh, Udah include. Udah include. Oh, Kang masuk. teh ieu kamar nu No, opat. kaopat. Ieu pemandangan ka payun ieu teh. Jadi gini. Balkon juga. Jadi gini nih teh. Jadi untuk 2 unit ada promo yang tadi teh Kang ya? Iya. Ada promo Harga all in sih. harga all in. Iya. Sudah include surat-surat. Sudah include semua. Iya. Untuk bank KPR-nya ke bank mana aja nih, Kang? Barangkali khusus yang ada Khusus yang yang- udah PKS. Yang di kita itu bisa apa MyBank. By bank, My semua bank. My Bank. Oh, my bank. MyBank kalau mau ngajuin dari Bank lain juga bisa. konsumen bisa. Oh, bisa. konsumen sendiri ngajuin sendiri bisa. Bisa aja sih. Ah. Jangan. Karena perizinannya udah lengkap, IMB atau PPG-nya udah. Kalau lengkap biasanya semua bank bisa. Iya. Jadi terkait legalitas SHM, PPG, sareng sadayana itu tanah Bisa setos diajuin. masing-masing. Informasikeun deui ku abdi bilih aya penjelasan abdi nu kirang jelas
Atau napi anu kalewat kantun naos we di bawah deskripsi video ieu. Tah ieu teh posisina teh Ke atas bisa. Ada ekstrim ya teh. Ada ekstrim ya. ada ekstrim. Belum jadi ya. Nggak berani masuk. Nggak berani sih, Mas Waduh. juga nggak berani. Ngeri-ngeri sedap ini, Bro. Ya. Resiko ini. Kalau di Jadi karena view-nya bagus. Jadi karena ini Yes. memang nanti paling di slide. Lagi progres ini pasang tangga. Jadi nanti saya sediakan videonya khusus nanti yang kamera terus naik ke atas. Jadi saya jelaskan lagi yang tadi gitu ya. Posisinya tuh memang dipromoin 2 gitu ya, udah include harga udah lain, ada bonus apa tadi teh water heater. Water heater sama Apa kitchen set bawah. kitchen set bawah juga free gitu ya. Sama ini apa submersible itu per rumah gitu. Submersible itu per rumah. Bisa ini masing-masing Kang. Masihnya masing-masing. Ngebor nyalira jadi dipangeborkeun ku developer. Oh dipangaborkeun ku developer terus gratis gitu nya. Mau apa rebutan cai? Lokasinya teh masuk wilayah Kota Madia Bandung. Bandung. Kota Bandung harga di 1 eman bebas custom luar dalam. Iya, betul. Dan ada banyak bonusnya. Iya. Dan selling pointnya Dago itu kan terkenal dengan tempat nongkrongnya, tempat pariwisatanya gitu ya. Jadi buat ibu, bapak, teteh, akang yang lihat video ini, saya rekomendasikan unit yang ada di cluster Villa Gandaria. Villa Gandaria untuk survei lokasi ke sini. Jadi ketemu sama Kang Dindin. Kang Dindin. Pak Andi anu bade didugikeun. Kamu ngadu awe kan? Oh, jangan ngadu awe tuh. Pokoknya nama anu nonton terus di channel rumahidaman.com sareng Rumah Idaman Sultan. Tong hilap subscribe na. Bade ditutup wae. Enggak. Itu Kang Dindin pangintennya. Siap. Bade ditutup mah gitu nya. Serius. Jantan ke kangge penjelasan langkung detail nama informasi ti dieu di cluster Villa Gandaria ieu kantun diaos we di bawah deskripsi video ieu. Ya. Kangge konsultasi salajengna bilih anu bade survei ka lokasi engke tiasa tepang sareng Kang Dindin nya. Sebagai PAC nu aya di lokasi project Villa Gandaria Dago nya. Dago. Atur nuhun sakitu informasi nu tiasa ku abdi didugikeun, mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Sami. Sareng ngabantos ka ibu bapak teteh akang nu aya di wilayah Bandung. Kota Bandung. Bandung. Khususnya Di daerah Dago. Dago. Sadayana we nya. Dago Cigadung. Dago Cigadung. Diantos kasumpinganana silaturahmina nya mudah-mudahan informasi bermanfaat. Mudah-mudahan ibu ge sing dipasieun kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki. Sing kengeng bumi enggal di tahun ieu. Amin. Sakitu. Amin. Atos nepangkeun abdi danu. Abdi Andi. Abi Dindin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.